pepetetan samia murag nyaeta jalma-jalma nu ngaleungitkeun sifat-sifat anu goreng dinu dirina, sifat-sifat kotor, sifat-sifat bubudakeun, sirik pidik jail kaniaya iren pangasten dudupak rumpak tekopan tepayaan kekep mengkene cap jahe merege hese koret pingaranana buntut kasiran eta sifat bubudakeun. Balingbing lan jeruk manis hirup anjeun bakal diwengku kudua, hiji balingbing nyaeta 5 pesegi, hiji sumerah diri ka Gusti, 2 hormat ka papada jalmi, nu katiru cinta lemah jeung cai, nu kaopat ajeg keyakinan diri, nu kalima nebarkeun silaturahmi. Tah eta kadituna bakal ngalaman jeruk manis naon padang bulan nyaeta caang teh nu pingareunana teu manggih beurang teu manggih peuting. Ngarti eta masjid hakikat. Jadi ai tapakur teh naon? Ai tapakur teh ngasupkeun masjid kanu jero rasa.